Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui para wargi sadayana sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu Jes. Kumaha para wargi dararama oge nya sadayana sing dipaparin kasehatan lahir sinareng batin. Dina danget ieu pribados jamang dongengkeun deui anu kiwari mah judulna teh nu baris dipedar nyaeta Si Onyel. Salah sahiji karya pangaresana Dadan Permana. Ieu karyanya alhamdulillah mereka tampi ya. Enten nembe tiasa dipedar. Terus sateuacana dikawitan pribados teh sija nyuhunkeun bantosanana ka wargi-wargi. Iya wargi-wargi peninggali anu teu acan ngasubscribe pamugi kersa ngasubscribe atuh anu parantos ngasubscribe pribados ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Oge nyuhunkeun bantosanana di like, di komen sareng di share. Atuh supados teh nyang kolong kana waktos mangaitna kana wanci. Kumaha cenah ieu caritana Si Onyel teh? Urang sami-sami ngadangukeun nya. Brabay urang sami-sami ngadangukeun, wilujeng ngadangukeun. Kacaturkeun zaman baheula wanci nu kungsi kasungsi ngan biheung bisa dibalikan deui. Kacatur aya hiji lembur nu katelah nyaeta Kerta Onod. Lembur kawilang asri ku papalakan linduh iuh rajegna tatangkalan. Ku kitu teh mah bisa dimaklum kusabab nyaturkeun zaman baheula nu can jigah ayeuna kiwari mah culcal jarang ngatangkal kasilih ku rajegna pangwangunan nu jangkung alabatan gunung. Di Kerta Onod teh aya hiji lalaki kolot nu katelah Eyang Nurjati atawa aya oge menyebut kamanehanana teh Mama Nurjati. Kitu sababna lantaran manehna teh saeutik gedena dipikolot alatan ku kawijaksanaan tina ucap lampahna. Eyang Nurjati hirup nyorangan di tengah kebon salak, imah leutik nyaung-nyaung, gigirna dipindinganna ku bilik, tihangna ku gagang hanyuang. Luhurna ditiungan ku hateup haneuleum, rajeun datang hujan iris ti gigis miis tina suhunan geus jadi hiji kajadian nu teu aneh deui pikeun manehna. Ari pakasaban Eyang Nurjati manehna rapekan ti mimiti dagang kuli tepi katani manehna matara bauan. Sanajan awak geus sakitu kakolotanana estu ngalap rezeki mah manehna teh getol kacida. Dina hiji mangsa Eyang Nurjati init dagang salak kadayeuh. Manehna miang sakira-kira dina wanci coreng cangtihang. Manehna leumpang mapai-mapai jalan satapak nungan saukura ditilam ku babatuan. Kitu oge ngan saukur jalan nu deukeut ka lemur hungkul. Ari kajauhna mah ladug tanuh beureum. Pohara atuh lamun nu hujan matak belok sedengkeun datang halodo kebul matak seseg mun kaseseg. Kacaturkeun
aya kana 3 jamna Eyang Nurjati teh harita lempang. Harita manehna ngarasa capek, awahing ku geus jauh na manehna teh ngalengka. Eyang Nurjati harita nyokot kacinekan yen manehanana teh dek reureuh heula di tengah-tengah leuweung nu keur kaliwatan ku manehna. Saacan manehna reureuh, harita luak lieu ret ka kenca, ret ka katuhu, nyidik-nyidik sabudeureunana saacan diuk. Ku kitu nama maklum zaman baheula bisi aya maung nyumput atawa macan dadepongan barang dirasa sabudeureunana aman ge manehanana diuk. Leungeun katuhu hideng harita ngodok kana saku bajuna tuluy manehna ngaluarkeun bako jeung daun kawung. Gar manehanana teh harita ngalepus udud ngareureuhkeun kacapena katingali ambekan hiji lalaki nu keur mah geus sakitu kolotna katambah-tambah geus nyorang lampah jauh atuh renghapna teh semu ngahegak kacida. Doh Gusti, nampi nuhun kana nikmatna capek. Moal karasa sugemakna reureuhna hanapeun tangkal waru linuh ieuh lamun teu nyorang rasana capek. Kadengi Eyang Nurjati teh harita ngagerendeng sorangan. Barang di tengah reureuhna Eyang Nurjati harita dumadakan ceulina ngadadak asa rancung. Panon gular-gilar larak lilirik teu bina liredadag. Kitu sote alatan kabireungeuh ku manehna aya hawar-hawar sora budak orok ceuri. Malah sorana geus peura meureun bakating ku lilana ceuri. Harita Eyang Nurjati manehna teh ngoneal cengkat geus kapanggih lebah sora teh harita belah kalerin tempat manehna diuk. Ngan harita teu gampang wae nyampeurkeun sabab ngaran-ngaran di leuweung bisi lain sasora-sorana atawa bisa jadi eta teh eupan jalma nu jahat. Beuki lila sora teh beuki laun tuluy sora teh lesna ngaleungit. Eyang Nurjati dina hatena ngagolak rasa kahariwang pacampure jeung kawaspadaan. Maklum manehna teh hiji kolot legok tapak genteng kade sasatna mah jalma nu geus loba pisan pangalaman dina hirupna. Harita Eyang Nurjati ngawanikeun diri nyampeurkeun kana puseur sora tadi. Lempangna kawilang apik pisan. Leungeun katuhuna telesot ngaranggeum perah bedog nu disoren dina cangkeng kenca. Panon awas merhatikeun sabudeureunana. Barang bre katempo aya hiji kajadian nu mata kaget luar biasa pikeun manehna. Kasampa aya budak orok dina tengah nyiru dikulilingan ku rupa-rupa kadaharan jeung sasajen liana. Kebeg harita Eyang Nurjati ngaranju kaget. Duh Gusti, aku tega teuing naon maksudna ieu budak orok ditunda dina nyiru handapeun batu gede. Eyang Nurjati ngagelendeng sorangan bari katingali paromana jigah nu amek pacampure jeung kasedih. Gusti, tobat aya geuning jalma nu kabobodo teh nyaho kasamaran tinggal ku gurilapna kaseraban dunya tepi katega ieu orok dikieu-kieu. Tobat. Kituna teh manehna bari maju lempang ka hareup tuluy leungeunna ngarawu orok. Harita
sare awahing ku capekna ceuri tuluy diais dina leungeun kenca sedengkeun leungeun katuhuna harita nyomot nog nu dicongcotkeun dina luhur beas sabato tuluy nog teh diasupkeun kana sakuna geus kitu mah Eyang Nurjati manehna teh gura giru mawa bali sanajan tak nanggung tanggungan dagangan bari leungeun kenca ngais budak tetela manehna teh pikiranna mah geus miheulaan bae hayang geura nepi ka imahna. Teu kacaturkeun lila di jalan harita Eyang Nurjati teh geus tepi ka imahna brek tanggungan teh diecageun di hareupeun golodog imahna sedengkeun orok dina aisan harita tuluy ku manehna teh dibawa ka pangkeng ulenan kaen nu mungkus orok teh harita dibuka tetela cing horeng orok teh nyaeta orok lalaki geus kitu mah tuluy ku manehanana teh diganti bulananana ku lawon bodas boga manehna eta lawon teh kalintang kandel beda jeung lawon bawa manehanana malah anu geus rada baseuh awahing ka ibuna. Eta budak teh diurus dipusti-pusti dipiara kalayan ku kanyaa tipoe kapoe tepung minggu datang bulan kurunyung taun kiwari kacaturkeun geus 10 taun ti mangsa harita budak orok lalaki teh harita kacaturkeun geus gede kalakuanana ocesna keur mana dipapatahan sakapeung mah kalah ka ngalelewean maklum kangaranan budak karek 10 tahun eta budak lalaki teh ku Eyang Nurjati harita dingaranan si Onyel sedengkeun nog hayam nu ti heula dibawa ku Eyang Nurjati nyaeta diilukeun kana hayam kampung nu keur kabeneran nyileungleung ngan saacan diasupkeun kana sayang hayam eta nog teh dicolengan ku mehong maksudna mah dicirian eta nog teh megarana meh teu bareng ngan waktu 2 poe eta nog teh geus megara jadi anak hayam atuh antuk alatan megara teu bareng eta anak hayam teh disapih tina hayam nu keur nyileungleum tuluy diurus ku Eyang Nurjati. Dina mangsa ayeuna eta nog teh anu kiwari jadi hayam umurna geus 10 taun atuh pikeun hayam mah 10 taun teh kaitung geus lila malah katingali pisan dina siihna anu malagrang hampir patepung harita Eyang Nurjati sasawuran nyel ka dieu jang euy Eyang Nurjati nyauran ka budak lalaki dieu Eyang teh aya piobroleun jalu dirigdi harita budak teh nyampeurkeun bari ngelek hayam jago beureum cocoowanan. Aya naon atuh Eyang? Si Onyel nemalan bari ge diuk hareupeun Eyang Nurjati ngan anger hari leungeunna mah teu reureuh nyoo jawer hayam nu keur dicekel ku manehna. Eyang teh yeuh dek aya nu ditepikeun ka hideep ceuk Eyang Nurjati bari sila nyang hareupan asbakai awakna doyong ka hareup tetela eta teh lantaran bongkok alatan kakolotanana umut
Eyang teh geusak ieu kakolotanana Jalu. Eyang teh nyekel hiji Rusia anu sainyana perlu dipikanyaho ku maneh. Aha, Rusia naon gitu eyang? Nah eyang teh sok kiih kenehna calananya ayeey. Jika budak atuh eyang mah aing ngari ka uing bisa mabataha gede ulah kiihna calana. Balik maneh mah yang euy. Si Onyel harita ngajawab bari nyerenge. Is, lain Jalu. Jadi kieu ye. Eyang dedek ngalalakonkeun mangsa baheula 10 tahun ka tukang. Mangsa eyang panggih jeung hidep mangsa baheula. Eyang dedek ini dagang. Ngajual salak hasil tatanen ka puseur dayeu. Barabat harita Eyang Nurjati ngalalakonkeun kajadian ti mimiti indit tepi ka diurusna si Onyel ku Eyang Nurjati. Kabeh teh dicaritakeun kawilang rinci taya nu kaliwat. Dah kitu lalakonna teh Jalu. Jadi hidup teh sainya nama lain anak Eyang pituin, tapi tong hariwang Jalu parendene kitu ari kanya Eyang ka hidup teh atuh sagemblengna. Eyang ngacaritaan samodel kieu teh. Tetela bisi hidup hayang maluruh nu jadi kolot. Si Onyel nu ngadenge carita kitu katingali paroman beungeutna harita nguyuh sirah ngeluk tungkul ngagamarkeun rasa kakuciwaan. Kutan kitu geuning Eyang. Nah, naon atuh lantaran uing bet dituna di leuweung teh. Sok komo atuh ituna teh sasatna dijieun susuguh keur para batu mah. Tong sedih atuh Jalu ilaing teh. Ulah waka meunteun hayam tina cangkang naog. Jalu jeung bikangna cantang tu kateguh. Mata yeuh Eyang ayeuna sasatna ngabejaan hidup teh. Kahiji geus sakuduna hidup nyaho. Kaduana yeuh urang teh salaku manusia gumelarana ka dunya dilantarankeun ku ayana syariat ibu jeung rama. Atuh geus sakuduna menta ridho ka mantenna sabab ridho Gusti teh aya dina ridona ibu jeung rama Jalu. Ayeuna kadar eta nu neuneun hidup dina tempat atuh poa teuing meureun nu ngalakukeunana mah saha. Dairi kolot mah pilaku Jalu. Bet maung bae ge eta sato cenah mah panggalakna rajeunnya kanu jadi anak. Komo ieu manusia ceuk Eyang Nurjati bari pipina kemong bati ngenyot udud daun kawung. Ngadenge kasauran kitu si Onyel ngadadak bira asa kaupahan ku ucapan Eyang Nurjati. Bener nya Eyang. Berarti bisa wae merenya uing teh dipiceun ku batur lain ku kolot uing. Buat teuing atuh uing teh dipiceun sama ku batur merenya. Cek si Onyel nu harita sirahna teh cengkat teh tungkul deui jigah tadi. Ngan lamun uing kudu neangan kolot uing euy. Nah neangan kudu ka mana tuh Eyang? Apanan uing mah teu nyaho. Ku kitu nama bener euy. Malah adalah Eyang sorangan gitu nyaho di mana ayeuna jeung saha ari kolot hidup teh Cuk. Aing mah euy atuh mata clear maneh mah Eyang. Teu kudu dipake lieur Jalu sileing teh. Sanajan ilaing teh jeung Eyang sarua teu nyaho. Ku kitu na mah sudah wajar deuleu.
sabab moal sagala dipikan nyaho ku manusia. Urang mah ye manusia boga watesanana tina kanyaho teh. Urang serenkeun we kate nyaho urang teh kanu maha uninga. Urang pentak bae pituduhna ka mantenna na di mana ayeuna kolot hidup teh ayana jalu. Bekitu ngarti uing mah ngomong jeung maneh mah yang euy. Geus we ayeuna mah urang dahar heula. Uing teh tuh tingali geus ngaliwat kita tadi jiga nama ayeuna mah geus asakkeun. Ceuk si onyel nemalat bari tuluy manehna teh init ka pipir hawu. Katingali harita si onyel teh balik deui ngajingjing kastrol nu eusi liwet barang dibuka. Harita melebar sengitna malah meusan mah kaangse bau tutu. Igahna mah awahing kajongjonan ngobrol tepi ka telat ngajait. Harita dua urang jalma teh bala kecerakan dahar liwet. Sanajan ceuk paribasana karo uya, tapi pikeun maranehna duaan mah teu waleh jadi kabagjaan nu teu kenatna disyukuran. Sanggeusna eta dua urang jalma teh bala kecerakan dahar, harita waktosna sep. Euleuh waktosna geuningan parantos teh nya kapan. Cagat urang dugi ka dieu heula lalampahan si onyel sanes waktos urang teraskeun deui. Hatur nuhun pisan ka para wargi anu parantos ngupingkeun dugikeun karengsena. Hatur nuhun oge kanu parantos nga-subscribe, nga-like, nga-komen sareng nga-share. Ngaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan kalayan sakali deui pribados. Nyuhunkeun wening galihna ka wargi-wargi anu teu acan nga-subscribe, nyungkeun bantosanana pikeun di-subscribe. Sakitu bae anu tiasa kahaturkeun ku pribados. Hapunten tina samudaya kaluputan kalepatan, oge hapunten tina katetiasaan sareng kekirangan pribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.